geus aya deui di karatona. Cag Bimarah ditunda. Bimarah kaget. Aing aya di mana ieu? Bimarah rulat-reret tempuan sakuliling kaayaan di tempat. Kaayaan ketempo sing seru agreng. Aya lampu gantung anu kecil gedena. Kursi jeung meja oge ditaretes ku emas. Bimarah ngarasa heran. Ieu di mana? Asa agreng kieu gini. Akarek manggih kaayaan sakieu endah nama. Dari lembur mah, tempat terus gitu. Malah si Radia jeung si Edo oge anu kasebut beunghar. Imahna ngan saukur panggung. Gerentas Bimarah deui. Si Horeng meureun Bimarah teh masih keneh katenung. Can sadar kana kejadian samemehna. Keur kitu kadenge sora Prabu Durakumala nanya, "Kumaha euy Bibi? Betah mun cicing di dieu?" Trek Prabu Durakumala. Bimarah anu satengah ngalamun teh reuas. Red kapal bah Prabu Durakumala anu kakarek ngomong, "Ona renjag." Bimarah mending ngarenjag kaget. Atuh da teu rek ngarenjagna kumaha, nempo bebeungetan Prabu Durakumala anu matak bikasieun. Tur pangawakan oge gede luhur siga buta. Meureun lamun dibandingkeun jeung gajah oge leuwih gede awak Prabu Durakumala. Saking kurawas-ruasna Bimarah langsung ngajerit, "Ya Allah, eta makhluk naon? Tulung!" Cek Bimarah bari nyebut asma Allah. Cacap Bimarah ngajerit bari nyebut asma Allah, ana rieg kaayaan di karaton ujug-ujug ngarieg meni rongkah. Kursi jeung meja patih jarungkel. Malah lampu gantung anu sakitu gedena oge ragrag nepi ka ninggang kana sirah Prabu Durakumala. Atuh Prabu Durakumala oge meni ngagoak. "Waduh, haram ciadol teh sia. Ieu sirah aing katinggang nyeri." Cek Prabu Durakumala bari nyekelan sirahna anu katinggang. Mahkota anu dipakena oge sampe ragrag ngagulutuk. Prabu Durakumala menibun celik ambak. "Dasar kurang ajar ieu bikang manusia teh. Kalah ngaruksak sia di karaton aing." Cek Prabu Durakumala. Ari Bimarahna katempo keneh sieun mengpeunan beungeut. Nah hatena agar entes deui nyambat ka Gusti Allah. "Ya Allah Gusti, aya di mana tuh abdi teh? Geuning eta aya makhluk menepi kagileun kitu. Jeung menepi ginggiapeun pona oge." Gerentas Bimarah sasambat deui nah hatena ka Gusti Allah. Cacap Bimarah ngomong di asma Allah. Anarep kaayaan jadi poek mongkleng. Cek paribiasana meniti katempo ngopatkeun curug-curug acan. Prabu Durakumala meni leuwas. "Waduh, bener-bener teu bisa diantepkeun ieu bikang manusia. Si Horeng boga kakuatan geuning." Cek Prabu Durakumala. Bari tuluy maehna katempo sidakep sinuku tunggal mapatkeun helmuna teh ditu nama. Teu lila brae kaayaan teh cang deui. Ngan ayeuna mah jadi robah. Anu tadina katempo sing sarua endah, ayeuna mah menepi kasieun jeung matak ginggiapeun. Si Horeng hampir kabeh wawonan karaton teh dijieun tina awak manusia anu ditiir diantepkeun. Barang jeung kitu Bimarah anu tadina mungpeunan beungeut teh meureun panasaran. Nempo deui atuh kaayaan ayeuna teh katempo jelas pisan ku Bimarah. Bimarah beuki reuas jeung beuki soak, manehna ngajerit deui bae, "Aw, eta geuning ih." Cek Bimarah ngan sakitu anu kaluar tina sungutna. Tungtuna mah langgerak Bimarah teh kapiuhan. Prabu Durakumala buru-buru ngageroan prajuritna. "Prajurit, ka dieu sia." Cek Prabu Durakumala. Runyung seorang prajurit nyamperkeun, "Babade ada pikir saya naon nun?" Cek eta prajurit beri cedok nyembah, "Bawa teh beukeung manusia ka ruangan penjara. Rantai leungeun jeung sukuna ulah sampai leupas. Lantaran ieu bikang manusia teh lain sembarangan manusia. Manehna boga kakuatan aheng. Sumangga kaula naon? Parentah saja dilaksanakeun ku si Mabdi." Cek eta prajurit bari tuluy regenyeng ngangkat awak Bimarah. Tuluy dibawa indit ka rohangan penjara. Ari di sejen tempatnya masih keneh di karaton siluman. Si Ekek ketempo keur nyumput di satukangan tangkal kembang. Nya kulantaran di negara siluman, kembang nage meni luhur jangkung saluhureun tangkal kalapa. Panon si Ekek terus bae ngawaskeun kapal bah kamar nyilas maya. Breh katempo di eta kamar teh masih keneh diriung-riung ku para dayang siluman. Si Ekek kesel jeung bingung.
Aduh, kudu kumaha aing carana asup ka kamar Nyi Lasmaya. Nah, geuning dirayung bae atuh. Aduh, aing mah gerentos ekek. Si ekek terus mikir neangan celah supaya bisa asup ke kamar Nyi Lasmaya. Tapi cenah ulah sampai kanyahoan. Red ka ditu, red ka dieu. Bet siga bae bangsat anu rek maling. Keur kitu teu kahaja barang ngaret ka hiji tempat, katempo aya saurang prajurit keur memanggul saurang jalma. Ku si ekek terus dipencrong. Beuki lila eta prajurit teh beuki deukeut. Si ekek mending ngarenjag. Lantaran si horeng anu keur dipapangku ku eta prajurit teh geuning bimarah indungna. Si ekek ruas. Aduh, ini eta mah emak. Nah, bisa dibawa ka dieu atuh emak teh. Ampun aing mah. Kumaha nulungan ieu? Kerentas si ekek bari panonna mah terus bae mencrong ka prajurit anu keur momonggok bimarah. Tuluy katempo eta prajurit teh asup ka hiji ruangan panjara. Si ekek beuki ruas. Sia orek diasupkeun ka ruangan panjara atuh geuning mate. Aduh aing mah kumaha geus kieu? Dasar emak geus nyieun bae pikaweureuheun aing teh atuh. Dasar emak ampun. Nyaho aing teh keur bingung rek nulungan Nyi Lasmaya oge hese. Geus aya di bae pagoyan teh. Gerentos ekek deui bari katempo ngaulang mikir. Cag urang tunda heula. Hapunten sateu acara dongeng dilanjangkeun sapertos biasa. Priwados bade kintun-kintun heula salam kantos ngarojong komentar dina acara dongeng Sunda gara-gara salah wadal bagian ka-36. Kapihatur salam anu kahiji ka Nyai Kuncen sareng kakek Kuncenna Teh Nia Kurniasih sareng Kang Arif Dinaura teh. Hatur nuhun pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Saterasna Teh Wiwin di Taiwan, hatur nuhun Teh Wiwin. Kang Haji Paharu di Serpong, hatur nuhun. Mamah Andri Maulana di Dubai anu kawit Karawang, hatur nuhun Mamah Andri. Ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Teh Eni Suhaini di Batam, hatur nuhun. Kang Setiabudi di Tasikmalaya, hatur nuhun. Hensu Mayang Sunda alias Teng Heni teh di Lembang Bandung, hatur nuhun. Teh Linda Imut di Bandung, hatur nuhun. Dr. Yulinda Belia di Tasikmalaya, hatur nuhun. Doyok nih pada channel anu tangtosna sareng ibu ya ya. Kawit di Ciledug Banten, hatur nuhun ibu ya ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandendengan. Kang Rusan channel oge hatur nuhun. Kang Eki Ginanjar di Bandung, hatur nuhun. Kang Eka Bambang Kamajaya di Balendah Bandung, hatur nuhun. Sri Hartati di Purwakarta, hatur nuhun. Teh Suyati M, hatur nuhun. Teh Iis Juliani, hatur nuhun. Teh Tami Malihah di Ciamis, hatur nuhun. Teh Luna Irma Rusdianti di Singapura kawiti Bandung, hatur nuhun. Kang Gugun Gunawan di Soreang Bandung, hatur nuhun. Ti Andrian Lee di Taiwan, hatur nuhun. Mahdian di Pasir Bandung, hatur nuhun. Ibu Osih oge di Kantun, hatur nuhun. Ade Melandri di Bandung, hatur nuhun. Kang Iwang Maulana di Karawang, hatur nuhun. Teh Taylor di Kuningan kawit Cimindi Kecamatan Sindang Agung, hatur nuhun. Teh Sari Rosyati di Dago, hatur nuhun. Mang Tatang di Tasikmalaya, hatur nuhun. Teh Eti Nurhayati di Taiwan, hatur nuhun. Kang Angga Akmal oge hatur nuhun. Rain Hujan channel ya di Majalengka, hatur nuhun. Sareng Kang Ajid Muhyiddin di Cileunyi itu di Manggoler, hatur nuhun. Mudah-mudahan sadayana dina Ginanjar kawilujengan mangga dongeng urang teraskeun deui. Malik deui heula nyaritakeun kaayaan Bah Radia jeung Ambu Edo. Harita Bah Radia teh masih keneh ngahulang bingung lantaran Ambu Edona anu samemehna kapiyuhan kusabab kaleleban ku dompetna anu leungit teh sampai kaina can sadar keneh bae. Aduh aing kudu kumaha ari geus kieu. Mana kalebur teh jauh keneh deui. Heueuh da mangkar aing kudu leumpang bari mamangku si Ambu mah duh ampun aing mah. Nya berat nya era ongkoh papanggih jabat teh meureun. Ampun aing mah boga pamajikan teh nyiksa pisan. Gerentas Bah Radia keur kitu kulisik Ambu Edoh teh ngulisik hudang panonna rurat reret. Bah Radia meni ceuring hak bunga. Tah si geus sadar Ambu teh. Aya di mana urang teh Abah? Ambu Edoh kalah nanya sigana mah lalembutan mah can kumpul kabeh. Kapan urang teh di jalan keneh Ambu can ajo ka imah ieu. Kaman abuna kapayuhan manten tadi teh. Ambu Edoh ngaulang. Heuh nya Abah, tadi teh urang teh mun teh salah mah tas dahar teh nu hajat.
terus kuring teh leungit dompet. Geus urang mikiran eta, anggur bacoan enggak balik kamu si kaburitan di jalan dah. Geus antep teh dak kumaha atuh. Nya Abah, geuning urang teh apes-apes bae. Tuh dah nu kitu nama gara-gara masih ondel-ondel Abah. Cek Ambu Edoh main nama kalah nyalakeun Bimar. Kalah nyalakeun batur, pukul selama mana atuh. Hirup teh pedit, teu nurut ongkoh ka salaki. Tah kitu kejadian aja dina teh. Cek Bah Radia Ambu Edoh mending molotot. Geus baku ari maneh mah Abah. Lamun kami ngomong si ondel-ondel teh pasti bae ngabelaan. Nah tuh sekali-kali mah ngabelaan teh kami ulah si ondel-ondel, da kami atuh pamajikan aja lain. Cek Ambu Edoh bari muncereng. Bah Radia geus teu rajinan deui nembalan, jeung bae manehna manangtung maleos bae indit. Atuh Ambu Edoh teh meni seueul. Ji dasar jalma teh. Eta diajak ngomong kalah ninggalkeun. Lamun ini jalan diwajak-wajak ku aing mah. Cek Ambu Edoh bari tulina mah main oge hudang nuturkeun. Ambu Edoh tuluy leumpang, patutur-tutur jeung Bah Radia anu geus leumpang ti heula. Beuki lila Bah Radia mah katampo beuki jauh. Atuh udah leumpang namun ngincig manehna mah. Nya kitu mah meureun sieun kaburu-kaburitan. Keur mah seueur ongkoh ka Ambu Edohna lantaran kalakuana teu robah-robah. Sok neangan aneh-aneh bae jeung matak picilakaeun. Ari Ambu Edoh leumpangna teu bisa gancang. Lantaran sukuna asa leuleus jeung nyareri atuh di atas lumampah jauh teh. Jeung alaman numpat lantaran sieun kanyahoan geus dahar nu hajat bari jeung teu kondangan. Nempo Bah Radia geus jauh pisan kitu, Ambu Edoh teh tuluy wakauk ngageroan. Tungguan atuh Abah. Tungguan. Cek Ambu Edoh wakauk. Tapi Bah Radia boro-boro eureun malah tonggo bae leumpang siga nu teu malire. Ambu Edoh beuki seueul. Boga salah kita pikakeulin pisan aing mah. Muga-muga betas yang dilebok tetel sakalian. Cek Ambu Edoh gugulunuk. Keur kitu marengan aya barudak ngaliwat. Nampo Ambu Edoh keur gugulunuk sorangan kitu disangka ku barudak teh jamal gelo anyar. Atuh barudak teh kalah ngalelewe. Nyebutkeun aya jamal gelo anyar, aya jamal gelo anyar cenah. Ambu Edoh anu keur seueul tangtuna bae beuki ambak barang ngadenge barudak ngalelewe kitu teh. Heh sia dasar barudak bangka waras ya. Ka aing sia wani nyebut jamal gelos ya. Teu nyaho aing jamal beunghar ieu teh. Cek Ambu Edoh bari kot kana batu beleuwer dipake nenggoran barudak. Ari budakna lain lumpat kalah ka beuki angot, barudak teh kalah nyakotan ngledok, diraup tuluy beleuwer diteplokeun ka Ambu Edoh. Atuh Ambu Edoh teh jadi lambokot, aya nu beunang kana baju, aya nu beunang kana beungeut. Ku ambek-ambekna Ambu Edoh teh kot di kana popongko, tuluy diamang-amang rek dipake ka barudak. Atuh barudak teh mending becir. Ku Ambu Edoh diudag-udag, nepi ka poho pisan ka Bah Radia mah anu geus leumpang ngajauh pisan. Sampai di tempat Ambu Edoh karek sadar geus papisah jeung Bah Radia. Ambu Edoh meni reuwas. Halo kapan aing terek balik? Nah aing kalah mudah-mudahan barudak nurus tunjungnya. Kan masih abang beureung geus jauh pisan atuh. Poho ka pamajikan teh? Mung pisan nungguan. Cek Ambu Edoh. Ari barudak diudag-udag mah teuing geus kalabur ka mana. Ambu Edoh luak lieuk, si horeng geus eueuh sasaha. Mana kaayaan geus beuki burit. Atuh puluh ding bulu punduk Ambu Edoh teh meni karasa moinding asa kukurayeun. Pecir Ambu Edoh teh langsung ngabece lumpat. Keur kitu teu jauh ti Ambu Edoh anu ngabeleg-beleg hideung. Meninjak mung gede teu sirikna saluhureun tangkal kalapa. Si horeng anu ngabeleg-beleg hideung teh Patih Kalageni. Patih siluman badak anu diparentah ku Brawudura Kumala pikeun ka alam manusia. Naluntik kumaha adat bangsa manusia lamun rek ngalamar hiji awewe. Itu tugas Patih Kalageni ka alam manusia teh. Ngan urang tunda heula. Ayeuna urang malik diheula nyetakeun Pak RT palebe tua kampung Ceitoh jeung Titati katut Cirohati anu cenah nyusul Bimarah anu harita rek ngontrol Ambu Edoh jeung Bah Radia teh.
Pak RT tua kampung palebe jeung sejenna geus anjog ka imah Baharadia. Tapi marehna kaget lantaran dimarah teh geuning eueuh. Malah imah Baharadia sorangan oge katempo kosong. Kemana adi marahnya? Sidik tadi teh kapan siga kadieukeun. Cek Pak RT. Kemana nya? Kapan kurang katempo keur bukakeun pagerna oge? Moal kitu kalabat bumi Baharadia mah Pak RT. Cek itoh ilu nyarita. Wah moal sigana teh. Da itu tempo imah Baharadia oge narutup kosong atuh ka mana nya? Kabehan pating harulang ari Pak RT tuluy nguliwat ka tukang lantaran bisi cenah bimarah asup ka imah Baharadia teh liwat tukangan imahna. Tapi teu sikna geus tempoan ka unggal juru oge eueuh. Pak RT balik deui ka hareup. Eueuh didikan di tukangan imahna oge geuning. Ka mana atuh nya? Dalam mun geus balik deui mah meureun kanyawan ku urang oge. Cek palebe. Keur kitu cungung ujug-ujug kadenge suara anjing anu bebaung, sorana melewung mata kakurayeun. Rei bulu-bulu Pak RT jeung sejenna karasa ngarei asa harudangan. Kabehana langsung ngarasa teludeung. Asa teludeung kieu kuring mah. Beah mending ka imah. Cek Pak RT. Mohon kuring oge asa mending ka kieu Pak RT. Tapi kumaha tuh bimarah teh atunya? Atuh dok mah da geus buku eueuh. Geus engke ge meureun balik deui lah bimarah mah. Ayeuna mah urang sabaradik we baradik. Cek Pak RT bari tulina mah manehna ngaleos indit. Tua kampung palebe jeung nu sejenna oge akhirna mah nuturkeun balik. Kan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakiranganna mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.